Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber Kang Has dimanapun berada, salam kenal dari ARD Channel. Pokoknya untuk Kang Has, semoga channelnya semakin berkembang dan semakin sukses. Fiksi mini bahasa Sunda, pokoknya ngamu mulai bangsa jeung bahasa Sunda lah, jos lah pokoknya mah. Salam untuk semua para subscriber dari ARD Channel ya. Semoga semuanya sehat selalu dan selalu berlimpah rezekinya, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui baraya Kang Has di mana wae ayana. Wilujeng patepung lawung dina channel anu maneuh Kang Has ngamumule bahasa Sunda. Dina ieu waktos insyaallah Kang Has saja ngadugikeun deui hiji cariyos fiksi mini kalayan judul Malam Mingguan. Pikmin ieu masih hiasana Muzahidin Nur. Wilujeng ngaraoskeun rung. Jangakeun kasepuhan. Sabtu pas sore bada hujan, langit lenglang. Ciluncang nyeot ka kamalir, sisi gawir muru kahilir. Runtah ka bawah caah, saware nyangsang teu bisa hojah. Stephen geus ginding ngelapan CB 100 bari ngahariring motor bati ngajual munding. Reka mendi talek bioni bari nyepankeun gigih. Apel cik sa bensineun. Bioni ngodok kutang. Stephen tuluy amitan, leos indit rurusuhan, ngabiur muru katuntung lemur. Rag eureun diburuan hiji imah, Nyi Endah, mojang gelis incu Maika. Ceisah indungna Endah nyaba kajeda. Stephen mindeng meuting, bubuhan geus conggah. Sanajan kitu manehna teu wani ngagadabah. Ngendong Cin? Tanya Endah. Moal beb. Tembal Stephen bari asana nama indungna muriang. Padahal rek gilir nganjang. Kaselin budak Mang Iding bandar munding. Dalahar heula tah. Ninina mawawada. Paisan jeung lalab rumbah. Sangu akel sambal di banjur jalan tah.
Kabogoh teh kanu kumisan kos lele, lain buhaya. Omong Maika bari ngarindat. Stephen kabesekan. Cag barayang sakitu anu kapihatur carios fiksi mini malam mingguan. Baraya Kang Has saupami mah ditengetan carios fiksi nembe Bli Mujahidin ngolorkeun jurus dina nyeratna. Meh-mehan sadayana murwakanti ti awal carios. Bada hujan, langit lenglang, cileuncang, kamalir, sisi gawir, muru kahilir. Atuh lajengna deui Stephen Ginding ngelapan CB100 bari ngahariring motor hati ngajual munding. Iya hebatna pun lanceuk mah. Janten salian ti ngagalurkeun carios di papaesan ku kaendahan Purwakanti kalimah. Saleresna ari cariosna mah basa jan pisan. Nyarioskeun Jang Stephen. Putra Bioni. Aduh, aya-aya wae nya. Apel malam mingguan ka bebenena anu wastana teh Nyi Endah Incu Maika Ci Isa indungna nyaba kajedah. Mantap Bli. Namun aya kalakuan awon ti Jang Stephen geuningan bebenena teh teu ukur hiji. Salian ti Nyi Endah anjeunna ge gaduh bebene sanes nyaeta Neng Selin budak Mang Iding Bandar Munding. Ari anu janten inti masalahna nyaeta ka pendak dina ungkara pamungkas dina ieu carios. Ninina Neng Selin nyarios kieu. Kabogoh teh kanu kumisan kos lele, lain buhaya. Janten ninina Neng Selin mah uningan. Yen Jang Stephen teh buhaya darat. Atuh Jang Stephen kabesekan. Gitu baraya carios fiksi mini yasana Bli Mujahidin. Mudah-mudahan janten panglilipur kalbu sadayana. Sakali deui Kang Has ngahaturkeun nuhun mang pirang-pirang ka rasa panampi ka pun lanceuk Bli Mujahidin anu parantos mercantenkeun karyana. Atur nuhun oge hapunten kana sanes kanten kakirangan oge kahengkeranana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.